Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu punten bade nyukeun kebagian rezeki anak. Aku mencintaimu dan kau pun datang. Aku pun datang. Hatur nuhun ibu. Mudah-mudahan ibu. Ibu sana mina. Mudah-mudahan ibu sing panjang umur, sing naik haji, sing rezekina. Hapunten abdi nyuhungkeun abdi rezeki ti ibu. Hatur nuhun ibu. Nuhun ibu. Mangga ibu mangga. Assalamualaikum. Warung ka imah itu, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mencintaimu dan aku pun mau mencintai, dan aku sangat menunggumu. Aku menunggumu. Cintailah aku. Punten ibu. Alhamdulillah. Aku hatur nuhun ibu. Aduh, yuk. Haus. Alhamdulillah ibu hatur nuhun. Ibu punten. Sana mina. Hatur nuhun ibu. Temelan, hatur nuhun sayeuna mudah-mudahan kagentosan ku Maha Allah. Sing seueur rezekina ibu. Assalamualaikum. Hai bro. Ya dibere cai hungkul. Alhamdulillah sakege. Duit meunang teu? Duit apaan aya teh itu? Deui mah alhamdulillah sakege urang keur haus. Ya alhamdulillah sakege. Banyak geus kok alhamdulillah tuh. Urang ngider deui ulah ina mah. Oke itu eno. Bu, atur nuhun Bu. Bu mau motor. Turunane Bu nya. Mangga Bu. Kasih. Ya baru udah keluar. Iya we Kang. Biasa nuju nongkrong Naon ieu ya. Tempatna rugi. Depan iya. Harinum sia nya. Harinum sia Teu. Nongkrong biasa we ieu mah. Naon sia rok. Ya nongkrong. Kade sia ngarinum. Teu Kang. Teu. Ngopi ngaropi. Ayeuna keur zaman obat jeung cai. Ngelem sia. Teu Kang. Yang nongkrong biasa ieu. Geus beunang mah leweh. Ya. Urang mah bejaan. Ya kadi aing hayang mapagan sia. Ya ieu mah guru ieu Kang. Kadi sia. Kang mah nongkrong umum kan. Biasa kali mah nongkrong biasa. Bejaan. Ya Kang. Awas. Ayeuna keur usum obat, usum arak hajeung. Nya Ajeung Kang. tah. Nya. Nya. Sia boga anu di Supro. Berarti sia boga duit meureun. Nya gaduh ge Kang we tahu Kang teh Kang mabok-mabokan. Oh iya. Sia ulah ngaroba. Urang mah ngalaman pernah ditewak hajeungnya. Arak aya Kang mah ngabejaan ka generasi muda. Rasa ku Ulah ngomik, ulah ngelem hajeung. Sing nyaah kana diri kaleng ku sia dihakan ulah. kana diri sorangan sing nyaah. Hah. Tah kajenting murak nu kieu we Sukro anu geus puguh ieu. Tah, Cuman nongkrong biasa da. heeh maksudna Sing ade sia. Sing ade. Mapagaan Obat, anu geus kopi, halaman ulah. Hajeung. Nya. Sakitu we ulah Lubang mah kolot-kolot sia keneh. Nya Kang. Sia ieu baru ga duit ya. Eta kur Kang we tahu unggul Kang mau ngopi unggul di unggul. Kadinya geus urang mah urang mapagahanna ka generasi muda, ulah ulah seperti urang, ulah seperti urang.
seperti orang-orang. Ya, nyegang. Nah, gitu bisi sama aya anu luwat-liwat tong sok pulak-palak lah. Tong sok pulak-palak. Geus urusan jeung hukum ripuh. Akang anu awak gede ripuh, urusan jeung hukum mah. Ayeuna nu biasa-biasa we, ayeuna mah lamun rek kuli-kuli sok mangkat, kuli bangunan rek naon nya. Sehat-sehat wes ya. Hirup hayang beunghar babari. Isuk-isuk energen 1.500. Sia bisi lapar engke beurang oki jelly. Penunda lapar. Burit sia lapar deui proma. Tah sakitu hayang kaya mah. Kurang mau mapagahan ka generasi muda ya. Ya kan awas. Ajo. Jarot keur malak. Aing mah tuh. Sia malak teu bebeja. Mana aing minta bere teh Jarot? Bere. Aing mah mapagahan di ka generasi mangkat. Siang keur malak baru. Aing mah Aing mah mapagahan ka generasi muda. Ari sia generasi tua. Jujur. Generasi tua tuh bere teh jujur ngomong sing bener. Aing malah naon aya siang ngabejaan ka generasi muda. Aya generasi tua geus ulah malak teh hidang. siapa teh percaya. Iya tuh percaya kumaha pan dieu sabukti Mapagahan ka generasi muda aing mah. Sia generasi tua. Ka generasi muda. Aing mah ngabejaan ka generasi muda, sia generasi tua masih kana kieu. Siapa lo kanyang talo? Siapa orang di mana? Urang. Sia nanaonan. Nanaonan sia. Ya, Sidorna. Jeung lain Kacau ya mah. kanyataan anu ribut kikituan. Tak keur malak. Anu ngaranna malak. Kudu ditelepon heula Kang Yaluh ieu mah. Halo, assalamualaikum Kang. Kang, assalamualaikum. Di mana Kang? Kang, ieu bahaya Kang. Baru ka ribut deui, abdi ge kelah dirempuk ieu teh Kang. Abdi dirempuk ku si Jarot, si Pulung, si Alex, si Burik. Bieu teh kelah ngarempuk abdi Kang. Ieu kudu cepet-cepet diselesaikeun ya Kang. Soalnya barudak ngaraco Kang. Abdi kelah dirempuk. Bieu teh posisi barudak teh ke rumah rajak cenah Kang. Nya, abdi dirempuk Kang. Ya, abdi di jalan ya Kang. Di jalan abdi mah apa motor gini tinggalkeun Kang. Nya, motor nu abdi ge ditinggalkeun. Abdi posisi di jalan ya Kang. Ya. Assalamualaikum Kang. San aya wae Kang Yaluh tadi. Posisinya di mana Kang Yaluh teh atuh? Kang, namanya abdi nelpon akang teh barudak teh ribut Kang. Ribut tahun deui cenah. Barudak teh maraja Kang. Ayo nama melu coba orang telepon dari itu. Ayo Para siap, Kang. sekalian ka sawah aing ngarong mah. Siap Kang. Di mana ya Kang? Jalan Kang. Tadi teh suka teh kerempuk malak kemere rempuk maneh barudak. Tuh matak dengekeun heula penjelasan ti aing. Ente masuk main habuk wae. Geus anu ti heula mah geura geus. Udah teh nyaho pan tadi nama Diseret aya nama yeuh. Kumaha gitu masalahna teh? Ari barudak teh, bieu teh kanyahoan ku abdi teh. Abdi ge dirempuk Gang. Nya majak barudak teh. Di warung.
di nu barudak kenal longkrong marah rajak bieu teh Kang. Jadi lamun dibejakeun ayeuna ku Akang titah ngariung ka dieu moal darekeun Kang. Sabab barudak teh eukeur teu kalontrol jigana mah. Coba we telepon kumaha carana supaya barudak ka dieu. Tah lamun kitu mah abdi gaduh teori Kang. Ya, sok. Nah, ku abdi ditelepon nu opatanna si Jarot, si Pulung, si Alex, si Burik, ku abdi ditelepon, ditantang ku abdi ribut di dieu kan engke wayahna Akang meureun di dieu di dieu. Tapi si abdi dirempuk ku obatan ribut Kang. Karek itu ade. Kemudian Akang rek itu lah tuh saung heula. Ya, ku abdi di dieu ditantang barudakna ditelepon Sok ayeuna. kumaha we supaya barudak Ya. ka dieu. Nah, Akang menyumput teh heula engke lamun abdi ngagorowok, Akang di dieu. Bejaan tadi kayaknya ka generasi muda. Geus cilaka. Apa? Yo lung, yo. Kela. Aduh telepon ya. Coba naon? Ngadu di wae da si adud mah. Bakal ngadu. Coba. Si Dorna. Halo, Dorna mah da kieu. Oh, naon? Lek, sia di mana? Jeung aing urang ribut di dieu, kabeh opatan anak ku aing ditantang di dieu di jalan. Nangtang kaupatan. Nangtang. Di mana gitu sok? Di mana? Sok ayo gelut mah. Aing deket jalan perbatasan dia. Sia teh menjadi Dorna gitu adud sok. Oh, ayo sok. Daguan di dinya, daguan sok, di dinya daguan. Ayo makan sok. Wah, aing ditantang hayang nyaho dijebak ku aing padahal ke ku aing riungkeun jeung aya lu di dieu. Diuk. Aing warani main gas jep. Tadi make nangtang Diuk. Diuk kalau Barudak teh mengajak diuk teh sopan. Barudak teh mengajak takang. Sok. Tadi naon Diuk teh sok. Make telepon nangtang ngajak gelut kaupatan. Oh, sampe daek ngariung. Tadi naon telepon kaupatan sok ayo gelut cenah ayeuna sok. Diuk. Gep gandeng aing nanya heula saurang-saurang. Aing mau bejat di dia jadut. Tadi nyebutkan sia maralat gitu. Terus nepikeun ke garelut galungan di lemur batur nih. Iya, ya teh Kang, hampir Kela. Nusa urang malak bari jeung nangtang Salah, ka aing. Anu teungeunana nangtang ka aing naon maksudna? Teu nangtang kumaha Kang? Bener Kang. Si ieu nangtang kaupatan ngajak gelut Bener Kang. nunggu. Teu sieun ku Kang Yaluh ge cenah tadi kitu ngomongna. Bari ngarempug sia. Urang mah Tadi ya mana raja. Tong nangtung. Diuk. Urang mah tadi nyamperkeun barudak teh Kang. Sugan teh Jarot keur malak. Lamun Akang percaya ka Jarot, ku Jarot dijelaskeun nu sajujurna, nu sabenerna. Aya budak di luar keur nalongkrong. Ulah kaalaman ku barudak eta di pagahan sia tong ngarinum, entong marulak obat, tong ngomik. Kitu ai ieu datang main hantem wae. Apa? Sugan teh keur malak Kang, watak tadi Marukankeun urang keur malak. Teu apa keur mamagang. Tah jeung ayeuna Kang aya luh tong sok percaya ting ka si Dorna. Urang datang teh Kang, jujur ngarempug Kang. Yang bisa Kakang teh sieun cenah. Ai bieu ente makin nelpon si Adun ngajak gelut sok. Geus saurang-saurang meungeus. Make ngajak gelut sok ka si Alex sok. Heuh nya geus da moal daratang tuh dalam mun bejakeun. Kitu mah Tah berarti bibit perkara nama iya wae yo. Masyaallah. Bibit penyakit mah karasa. Bibit penyakit. Bibit penyakit. Salah nama iya make kudu pemiluan. Tasya mah bibit penyakit.
awas tah. Itu. Yuk. Mingas ayeuna Bahaya, ya. mending kena marantok. Geus tereh magrib tuh aing nempot cai we henteu. Soalnya baralik sarolat anggur ge. Salam. Baru omongan wae sih. Motor urang mah di ditu, Kang. Kayak ku baru Langsung ada nyeting si Dorna, Kang. Abdi mah motor ge di ditu. Ah, Jangan di gitu. dalam. Oh, muncul lagi. Balik. Nah, pemirsa, sakitu di pribado sapara kanca di aya sisi baikna nya diambil upami sisi negatifna nya dibuang. Mung sakitu. Tah, panginten ayeuna mah tinggal like and subscribe and share. Jadi meureunan tadi mah hanya sekedar cerita. Oke, ngiluan lah. Jadi ya jangan lupa Petis TV. Jangan lupa Petis TV dan film tadi apa sih memperlihatkan sosok seorang pemuda yang suka Siap. aneh-aneh lah, Om. Jadi dari pihak Kang Adut, Kang Yalu juga ini bercerita film teh ada positifnya. Kalau ada yang negatifnya dibuang ya gitu, Kang ya. Ya. Siap. Kami dari PT Preman Tarik Ulica.